Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankobah ka-20 genep nyarioskeun anjing anu tunggu istalna Gaus Maehan meong. Dicarioskeun Syekh Ahmad Jandah ana sumping ka aulia-auliana sok tunggang meong. Sareng sok disuguhan hiji sapi parab meongna. Barang sumping ka Said Abdul Qadir teras miwarang marabkeun sapi paragi nimbana. Barang eta sapi rek dirontok ku meong, tidinya aya anjing dina lawang istal. Gabrug meong teh dirontok ku anjing dipaehan. Tidinya teras Syekh Ahmad Jandah ngadeuheusan ka Said Abdul Qadir sareng nyium pandanganana. Mankobah ka-27 nyarioskeun ngagaluh 40 kuda anu sarae nyawisan anu teu damang. Dicarioskeun aya hiji jalma ti nagara anu anggang ka Baghdad. Sarehna eta jalma ngadangu kana kamasyhuranana Said Abdul Qadir. Teras anjeunna ngadeuheus sumping ka Baghdad. Barang sumping ka Baghdad ningali istal kagungan Said Abdul Qadir anu kalintang saraena, tatabanana emas sareng perak, sebrak sareng selana sutra anu kalintang saraena. Kudana aya 40 anu moal aya bangsana saena. Tidinya eta jalma ngomong dina hatena, cenah ieu teh waliullah, tapi buktina tukang hubu dunya. Piraku aya wali resep teuing kana dunya, anu kieu petana mah henteu pantes disebut wali. Tidinya eta jalma teh goreng sangkaan. Teras manehna nyemah di hiji jalmi, henteu keur saeun ngadeuheus ka Said Abdul Qadir. Saparantos kitu brak eta jalma teh gering anu kalintang repotna, sahingga dokter oge henteu aya anu sanggupeun ngubaran. Tidinya aya hiji ulama hikmah, saurna ieu kasakit moal cager, lamun henteu diubaran ku hate kuda 40 sarta kuda anu kieu sipatanana. Cek jalma-jalma moal aya anu kagunganeun kuda anu kitu mah sarta sakitu seueurna jabi ti Said Abdul Qadir. Coba-coba bae urang suhunkeun, da anjeunna mah kalintang barahanana teh. Tidinya teras disaruhunkeun, unggal poe diparincitan, diarah hatena dugi ka Seep sadayana. Saparantos eta kuda Seep anu teu damang teh teras damang, sareng teras ngadeuheus ka Said Abdul Qadir bade nganuhunkeun. Dauhan Said Abdul Qadir, mun maneh henteu terang eta kuda pangna dibeuli ku kami keur nyawisan maneh. Sabab kami nyaho yen maneh datang ka dieu samata-mata resep ka kami jeung bakal meunang kasakit moal aya piubareunana jabi ti 40 hate kuda anu kitu sipatna. Tapi maneh henteu nyaho, buktina nyemah oge dinu sanes. Tidinya teras eta jalma teh tobat sareng dilereskeun patekadanana. Mankobah ka-28 nyarioskeun sakabeh jin iprit aya di bawahan kakawasaanana. Dicarioskeun Kanjeng Nabi Sulaiman dina hiji waktos kagungan manah melang ka jalma-jalma di akhir zaman, margi bangsa jin kalintang barengalna serta carulangungna. Saurna kumaha engke saenggeus henteu aya aing, eta bangsa jin jeung setan, mana teuing moal ngahargaanana ka bangsa manusa. Cacak ayeuna oge keur aya keneh aing, sakitu barengalna. Tidinya aya suara tinu gaib, anjeun entong melang. Sebab engke aya panutup nabi nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahiji putrana aya anu jenengan Abdul Qadir. Tah eta anu bakal dipaparin kakawasaan ngabawah bangsa jin sareng setan. Moal aya hiji jin atawa setan anu henteu nurut ka anjeunna.